aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 penting deuk menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona baso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadah sama nih sarua jeung ore koros eri ore koros ge Masya Allah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gergetan jasa meng nyala nyumpaan goblok teh jelema sial teh jelema emang bener dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok jang aing acan entah koyana dahar sasakeun jak meng atuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeng Masya Allah lu tak cekolot bae lah badi ibasing ada lamun bari tehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot bae lama kau situ cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sak ieu ayat rek nerangkeun lanjutan kisah Bani Israil jeung deuk ngajelaskeun kana kajadian-kajadian anu anyar terhadap kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam setelah diselamatkan ku Gusti Allah tina pangrusakan penganiayaan Raja Fir'aun nu biadab luar biasa anak lalaki dibunuh di hareupeunana awewe diantep dagang kudu lapor tani kudu lapor nyana ngabdi tanpa dibere buruan penganiayaan anu luar biasa disalamatkeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa mawa kaum Bani Israil diudang Raja Fir'aun di Laut Merah sebelah utara Laut Kulzum ku Gusti Allah diselamatkan perintah Allah terhadap Kangjeng Nabi Musa idrib pepehkeun ku anjeun Musa eta laut dipepehkeun brak yabasan garing jalan nyebrang umat Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil datanglah ke Yordania gitulah diselamatkan ku Gusti Allah dengan mudah Raja Fir'aun anu terus ngudag datang ke tengah laut ku Gusti Allah dikerem serta patihna Haman jeung balad-balad tentara berikut kaum-kaumna anu nilu jeung Raja Fir'aun hayut pae ribuan pae
kuari makan jeung Nabi Musa babarengan jeung kaumna geus jebrang teh nyaritakeun ka Kangjeng Nabi Musa ka kaumna kaum sakumaha janji Allah teh ngajanjikeun ka anjeun kabehan bahwa asa rabbukum mayuhlika aduwakum mayastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun bakal dibere ku Gusti Allah hiji musuh modal dua jadi khalifah kuari manggeus aya di leungeun urang cek Kangjeng Nabi Musa ieu negeri Mesir dan sekitarna diabadikeun dina ayat nu kamari wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kanu yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun sabada Fir'aun hanyut di negara Mesir teh aya istana-istana tetep ku Gusti Allah teh dibersihan digempakeun hancur piak maksudna kaum Bani Israel supaya nyicinya negeri Mesir dan sekitarnya sampaikan ke Kuwait, Jordania, terus Dubai, terus datang ke Suriah Timur Tengah. Masya Allah pohara. Nah, urut Raja Fir'aun biadab dirusak ku Gusti Allah wa tamarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaum. Kuari Kangjeng Nabi Musa geus mere informasi ke masyarakat silahkan tiup di Mesir saha nu patut jadi pamimpin silahkan tata ieu kerajaan atuh umat Bani Israel teh aya dina kabunga jaba disalametkeun jaba kuari dibere wilayah dibere saengangna sakadaek tetapi tetap baik temurni aya kajanggalan kumaha kajanggalanana coba menghadapi nikmat anu luar biasa lain disyukuri tapi tetap dikufuri baik ketika geus nyebrang disalametkeun ku Gusti Allah tidak laut kulzum temulus umat Bani Israel teh sebagian milu ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai utusan Allah ibadah ka Allah dengan mantap nyekelan kitab suci Taurat indah luar biasa ternyata sebagian kaum aya nu lurak lirik tidak perjalanan Kangjeng Nabi Musa menuju Mesir lewat Jordania orang sebagian kaum Bani Israel teh aya anu lurak lirik begitu ngalirik kapanggih jeung kaum anu keur ibadah nyembahna ka patung anu keur kikiran be edu sujud diperhatikan ku umat Bani Israel barang diperhatikan teh timbul di jero hatena mantep ibadah ka pangeran pangerana kadeuleu ayo urang mah pan ieu sanajan kumaha ge Allah bapan teu kadeuleu urang nanyakeun di mana pangeran di luhur cak Musa lain di mana di handap lain, di kaler lain, di kidul lain, di kulon lain, di wetan lain, di tengah lain. Hese, aing mah hayang ngabuktikeun pangeran teh kos kumaha. Ai kieu mah pan ku urang kadeuleu tuh, itu mah pangeran boh deas. Dijieun tina buatun gede.
hayang sedang itu tuh, hayang rada letik itu tuh, itu mah anu letik jasa itu pangeran bisa dibawa tuh, letik tuh, nyana memandang kak. Sebagian kaum menukir ibadah nyembahna ka patung, ngagelok nyana hayang boga pangeran model kos gitu bebeja ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi, kakaraknya disalametkeun. Kurnia Allah, fadl Allah, nikmat Allah nu sakitu gedena, anu samestina mah syukuran kabeh ka Gusti Allah. Nonggeng ge hulu jadi suku jadi hulu, wajar atuh japeng aniayaan sakitu dahsyatna. Dibere mujizat Kangjeng Nabi Musa keras akunya nyebrang di lautan, tetapi kunaon nyana hayang boga pangeran tina batu goblok, tetep bae kekeh ka Kangjeng Nabi Musa menta pangeran. Iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an. Maksudna naon ye? Tasliyah ka Kangjeng Nabi urang saat-saat Kangjeng Nabi urang prihatin. Dakwah teh dicaci maki, diciduhan, dianiaya Kangjeng Nabi urang teh. Bahkan aya jelema-jelema anu tatadina hese iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman teh ternyata kulambatna mukjizat turun dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam, loba anu ngolembar kalaluar deui, murtad deui. Kangjeng Nabi kan manusia prihatin, kok aneh geus iman endah kalaluar deui. Ya Allah ya Rabb, kurang kumaha Kangjeng Nabi leuleuy Kangjeng Nabi madawah teh. Lamun Kangjeng Nabi Musa pinuh ku kajawarahan gagah luar biasa, tantangan ahli-ahli sihir, tantangan Raja Firaun teh, pokoknya zahir jeung batin dilayanan ku Kangjeng Nabi Musa, jawara Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah lain ku leuleuy. Keleleuy teh lain lalagaan leleuina. Kumaha kaleleuyanana? Kaleleuyanana gunung bebeja ka Kangjeng Nabi, cek gunung kami jadikan emas pakai berjuang. Ente cek Kangjeng, teu kudu make gunung jadi emas jang berjuang, cukup ku kayakinan hiji leuleuy Kangjeng Nabi. Atek lamun ku ari aya berjuang cenah urang mah kudu sugih heula, lantaran lamun teu sugih mah engke dilelewe. Keluar ti konsep Kangjeng Nabi urang, keluar ti konsep Kangjeng Nabi urang yatim piatu, fakir miskin Kangjeng Nabi aya di Kangjeng kabeh, yatim fakir miskin aya di Kangjeng, berhasil dakwah. Gunung hayang jadi emas pakai berjuang, henteu cek Kangjeng, leuleuy Kangjeng Nabi, yakin ku kayakinan. Nomor kedua sahabat bebeja, cek sahabat itu biadab jasa itu tuh Nasrani itu geus bae mah dengan orang sikat habis bae. Cek Kangjeng Nabi urang dakwah teh nitahan ibadah ka Allah diawali ku iman, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah, maca dua kalimat syahadat, daekeun alhamdulillah, teu daekeun lain urusan urang teh urusan Allah. Jeung harapanana sugan lamun nyana teu iman anak nama iman, anakna teu iman bawa incu nama iman. Jauh wawasan Kangjeng Nabi ka hareup. Keun bae nu aya nama teu iman ge sugan anak nama iman, keun wae anak nama teu iman sugan incuna, padahal lain lalagaan boga wawasan gitu. Urang mah lain kitu, lamun aya kadenge bae bapak urang teh ya ditelu ku hiji jelema anggeuskeun nu neluhna bapana bapak kolotna anakna incuna beak kabeh bale deh gabak. Urang makan kitu teluh kabeh. Kangjeng Nabi mah teu keun bae bapana teu anakna sugan. Ya Allah ya Rabb, antak naon urang ge kajeun bapana neluh anakna mah bateng soleh, ngeunaheun kadengena kecil tiis perasaan ngeunaheun. Tapi kan pibuktina lain gitu urang, si eta neluh kajen ku kumaha ge bahaya ya turunan anak urang bae jadi katungkang teluk beakeun ka 7 turunan. Masya Allah, urang mah biadab jasa, urang mah sarua baik tuh Kangjeng Nabi. Lantaran Kangjeng Nabi mah ku leuleuy ieu nu geus iman murtad deui,
kan sedih nang hese capek Kanjeng Nabi nang hese beleke kuari mararur tadi prihatin dibere dongeng ku Gusti Allah Muhammad ulah prihatin deuleu umat Musa kurang kumaha aing mere anugerah ka manehanana aing mere nikmat mere fadol nyebrang diseberangkeun melalui mukjizat ti aing teh nu kudu nama iman kabeh nu ngadenge ge kudu nama iman ieu mah nyana nu ngalaksanakeun nu ngarasakeun indahna mukjizat nyebrang di laut kulzum kunaon atuh make jeung murtad ka Kangjeng Nabi Musa teu percaya ka aing kurang kumaha Muhammad tenang heula Kanjeng Nabi kan jadi tiis teh ijah heueuh tuh kan ijah heueuh nikmat maka nu nyandung ribut nu kolot jeung nu ngora ribut tuh kolot yang nunggu beuh sakumaha kalung ingin keringan keket ribut waduh itu bisa dipisahkan orang bebeja babaturan orang aduh aing kumaha carana ye nulungan kunaon gitu nu kolot yang nunggu ribut aja ribut aku mah beuh silih peupeuh can sabaraha tanah nurang atuh pemajikan aing mah nu kolot digejeburkeun ka sumur. Takkan urang rada tiis aja heuh nya sabaraha teh bakal kitu teh resiko nyandung tah mah. Masalah tuh. Si macan sakumaha tah mah kos kitu mah deui. Lamun aing nu kolot digejeburkeun ku nu ngora atuh meureunna koit di jero sumur. Ngan haju aing aya nyaho bae juk aing ditulungan. Can sakumaha. Ka eta nu tadi ribut teh nu tadi ribut leutik perasaan. Tiis kana hate jaheunya tuh mentak lamun ribut deui can sakumaha encan ka sumur sia leutik teh masyaallah kari ieu ayat pohara wajawazna bi bani Israil al-bahr Allahu a'lamu bimaradi kaulan wa agung geus sebrangkeun ka Bani Israil diseberangkeun tina laut begitu manehna nyalabrang tina kurnia jeung nikmat aing fatawala qaumin sebagian kaum Bani Israil teh liwat barang liwat ka pangijeng kaum yakufun ala asnamil lahum nyana teh keur ibadahan patung-patung nyana nu gede nu sedang nu leutik araraya diperhatikeun ku sebagian kaum Bani Israil timbul di benak hatena heueuh ngeunaheun ibadah ka pangeran bari kadeuleu pangeranan aing kita nyembah ka Allah teh teu kayahoan teu kadeuleu ku aing cenanya nama sanajan teu kadeuleu teh deuleukeun ka urang nya nama sanajan urang teu ngadenge nya nama ngadenge sanajan urang teu nyaho nya nama nyaho aing di kitu-kitu bae tapi panai teu kadeuleu bungkeulekan mah hese pangeran teh ai kieu mah kanyahoan aing nu gede nu sedang nu leutik araraya leuh maning ieu kaum mah kos karadia hebat kolu Bani Israil ngomong ka Kangjeng Nabi Musa kumaha ngomong Musa kadir aya naon kaum yap gara nyaritain urang geus disalametkeun tina kepungan Firaun kabiadaban Firaun ku urang geus disabaran urang ku ari mah tinggal menikmati negeri aya naon yap nyarita Musa ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun coba panggilkeun pangeran yang kami kabehan tina batu tina kayu ku kami bisa diibadahan sakumaha tuh kaum tuh deuleu tuh nya mah ngabogaan pangeran anu gede nu sedang anu leutik kami ge coba panggilkeun pangeran nu bisa kadeuleu ku kami ayo Musa cek Kanjeng Nabi Musa ya jurig tumpak udah timah Kola cek Kanjeng Nabi Musa, hei kaum, innakum qaumun tajhalun. Mana teh atuh jadi kaum bodoh-bodoh teuing atuh. Ai. Kabodohan maneh teh kurang kumaha Gusti Allah nyalametkeun ka maneh. Dibere nikmat tu sakitu gadena pohara jasa.
keluar tina penganiayaan penghambaan Firaun. Wari maneh teh hayang pangeran nubungkeulekan ai suqabatum nikmatallah alaikum ya qultubuh. Ya Allah, Kanjeng Nabi mah sok bodoh-bodoh teh nikmat eta kok dibandingkan ku ucapan maneh anu biadab. Kanjeng Nabi mah sapikir atuh make ieu tah pikir tah he kaum. Inna haula'i mutabarrun. Itu mah kaum itu mah dirusak mah pangeran hompi nunyana nyembah ka pangeran batil makan ya maluk batal peribadahan nu kunyana dipigawe pangerana dirusak ibadahna batal berikut jeung kaum-kaumna maka dirusak jeung batal teh salah kok maneh make jeung neuleuh ka dinya deuleu ye kaula utusan Allah kurang tuh make jeung gitu. Tetep kaum kami mayang boga pangeran muka deuleu panjeunkeun asal direferensi bae ku anjeun Musa. Aing mah dititah ku Gusti Allah nyembah teh ka pangeran, lain ka batu. Tetep kami mah paksa maksa yang batu mah. Nah naonan sia? Ya loba batu ti berbagai batu macem-macem tuh aya batu anu hejo Garut, aya batu anu di Aceh, aya batu anu di Lampung, aya anu di NTB, aya anu kesemu keputih-putihan, aya anu ungu-unguan sok cewek-cewek eta pilih batu-batu jadikeun patung. Kami mah hayang direferensi ku anjeun Musa. Ai atuh kieu bae atuh Musa ulah hese-hese geus ai nyembahna maka pangeran Allah kami geus ruangan melalui patung supaya kadeuleu eta patung teh anggap cukang lantaran deuk ka Allah kitu bae. Cak anjeun Nabi Musa nanaonan teh. Ingat teh urang teh geus dibere kasabaran anu luar biasa. Mimiti urang dikucilkeun terisolir ti Firaun. Urang teh akan aya di Gunung Tursina. Sabar urang sababaraha bulan bahkan tahun. Kemudian urang dek dianiaya, urang diudag. Urang disalametkeun ku Gusti Allah. Tina udagan penganiayaan Firaun. Urang salamet. Ieu teh kuduna mah mantep jasa urang iman ka Gusti Allah. Kula teh kapan utusan anak. Urang lagi hayang pangeran batu nanaonan ieu. Aghairallah cak Kanjeng Nabi Musa abgikum ilah. Apakah kaulah kudu neangan pangeran salianti Allah atuh moal aja kuring mah utusan Allah. Wa faddalakum alal alamin pan Gusti Allah teh anu geus bare kurnia ka anjeun kabeh atas alam kabeh dina zaman aranjeun teh yeuh maneh teh geus manghebat-hebatan disalametkeun ku Gusti Allah. Kunaon atuh make jeung ngahiwal embung ibadah ka Gusti Allah. Kami mah yang pangeran batu bae. Ku keukeut teh si kaom. Cek Kanjeng Nabi Musa ge bakal disiksa sih. Ulah ngomong-ngomong siksa Musa. Buktikeun bae heula pangeran. Jieun nu leutik bae heula atuh. Boleh cek Kanjeng Nabi Musa ghairallahi abikum ilahan. Kaulah kudu neangan pangeran moal atuh ya Allah anu ngajadikeun, Allah anu mayakeun, Allah anu ngahirupkeun, Allah anu mayakeun. Allah anu ngawujudkeun tina eueuh kana aya ka aya ka eueuh deui. Allah anu ngatur-ngatur Quran make jeung pangeran hayang salian Allah abeh kadeuleu keukeuh abeh kadeuleu eta mah sakumaha kaum etis teh anu debat jeung wali Allah baheula lamun ditarjamahkeun mah di Baghdad seorang wali Allah Semarupil Qurhi panggil ka istana dipanggil ke gereja datangnya ke gereja dakwah ke gereja geus namun kuari dipermasalahkeun Gus Dur masuk gereja tanya heula maksudna dek naon lamun dipermasalahkeun Gus Dur masuk gereja tanya heula maksudna dek naon cek Gus Dur berteman yang banyak dengan berbagai kalangan dan kelompok manusia tidak terkecuali muslim atau non muslim sekedar berteman nggak apa-apa akidah masing-masing Gus Dur baik lalagane saya tuturkeun
namun bisa tuh ulah daripada orang ngagelo kan itu jangan bisa ya orang mente urang maka karak babarengan jeung bos bae ge jeung bos geus ngolembar bae geus urangna ulah Gus Dur mah jeung Buddha Gus Dur mah jeung tokoh-tokoh Konghucu jeung tokoh-tokoh Protestan jeung tokoh Kristen jeung tokoh Katolik jeung tokoh Hindu berbagai tokoh jeung tokoh-tokoh etnis itu beragama terus bae Gus Dur mah sekadar wau terus bae jeung PKI terus bae Gus Dur mah jeung sahabat babatul cuma sekedar berteman akidah masing-masing kita Allah Maha tahu kita diundang ke gereja Allah Maha tahu maksud kita diundang ke kelenteng Allah Maha tahu maksud kita sulit-sulit amat sih adapun penilaian masyarakat wajar lah tapi saya nggak marah Gus Dur saya nggak marah silakan aja itu penilaian mereka yang bodoh saya hubungannya cuma dengan Allah biarin aja nanti juga tahu sendiri gitu aja kok repot Gus Dur teka tuturkan orang mah kagarak datang ke kelenteng Tangerang bae bingung Gus Dur di kelenteng dek naonnya nyana apakah nyembah kelenteng ternyata lain nyana nyaritakeun asal usul Cina di Tangerang kemudian nyaritakeun bahwa Cina teh termasuk hamba Allah adapun selamat dan selamat urusan Allah nyana ngomong kos gitu tinggal cekong juga gimana sih Gus nih nyana nyaritakeun jadi itu terus nyaritakeun kedoran Tangerang atunya nyawa sejarah tuh masalah terus urusan akidah macam-macam saya Islam situ Buddha situ Konghucu situ Hindu terserah masing-masing lah saya memaksa juga enggak masuk Islam sebagaimana kamu tidak boleh maksa saya ya udah lah ya dalamnya kulau kufuwan ahad cek Gus Dur saya amat sih situ-situ saya nanti di akhirat juga tuh saya ke surga di situ mau wallahu alam jadi beranian kan ngomong ke situ itu biasa baik ulah dipermasalah seberapa kali masuk gereja seberapa kali masuk kelenteng tadi masalah kan artinya itu kudu dimasalahkan tah Marupil Quri dipanggil bahila Kutubul Aulia Seri Sikti saya Marupil Quri Junaidil Baghdadi atau Kutubul Aulia eta berhadapan jeung Katolik jeung Kristen Yahudi panggil ditanya wahai Marupil Quri ya saya tahu kamu ada di dalam gereja ini bahwa kamu bukan agama Kristen. Terima kasih. Dari apa cek Marupil Quri? Saudara pendeta tahu bahwa saya adalah Islam dari jidat yang hitam. Oh iya, berarti PKS kan nyawanta lain Kristen. Ya, cek Marupil Quri. Sekarang saya mau bertanya, kalau saya kalah, saya akan ikut agama kamu. Tetapi satu yang harus diketahui, andai kata kamu kalah, kamu pun harus masuk agama kami. Siap? Sangat siap. Tenang, dua Ali. Apa yang mau ditanya? Begini Maruf Quri, si Maruf, Syekh Maruf Amin. Maruf Quri. Begini, Kiai Maruf, katanya Tuhan itu Allah, betul? Betul. Dan Allah itu ada, betul? Sangat betul. Tapi keberadaannya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, tidak bisa itu dicium, betul? Sangat betul. Ini bagaimana? Berarti kan bohong. Ada tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium. Bohong kan? Tidak bohong. Saya pengen contoh yang jelas. Setiap yang ada menurut logika harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan kepegang, kalau tidak kepegang itu harus tercium. Itu setiap yang ada. Saya ambil contoh gampang saja, kentut tidak kelihatan tapi kecium. Cek eta Nasrani. Gampang kan? Kadele henteu, kadenge mah kadenge, lamun nu gede. Tapi lamun hitut sopan mah kan henteu kadenge. Sakumaha rembes.
tapi kan kanyahoan urang keur diuk ieu kanyahoan lamun aya teh menyileuk ka katuhu kakek sabelah mana ya ayana horeng tinyana sorangan waka nyalahkeun batur coba Marut jelasin cek saya Marutil Qurki maha besar Allah maha kuasa Allah dengan kekuasaannya dia ada tetapi tidak terlihat dan tidak terpegang dan tidak tercium. Contohan, saya contohan kosuma di diri orang aya. Samemeh kula nyaritakeun tentang ruh aya pikiran. Pikiran manusia aya. Hayang itu timbul tina pikiran. Kehebatan manusia ngabangun ieu ngabangun itu tina akal. Manusia teh boga pikiran jeung boga akal, tetapi mana coba pikiran jeung akal manusia buktikan ngahulang bae nyana ngahulang bae buktikan mana pikiran teh ieu mah otak ieu mah ceuli ieu mah irung bongkar ku urang aya di otak teh eta mah urusan kitu medis ieu leungeung ieu beuteung ieu dubur ieu kubul ieu suku anu ngaran pikiran jeung akal mana urang selalu berpikir rek anu kieu rencana dengan rencana berbagai rencana pikiran ketika dibuktikan melalui akal urang bisa ngabangun 12 tingkat melalui akal bisa ngabangun ieu akal ngabangun itu akal bisa ngeluka-liku ieu akal eta makan hasil daripada pikiran jeung akal kuari buktikan pikiran jeung akal coba buktikan kakaratnya na eleh ayo coba buktikan aya perkara aya tapi teu kadeuleu kos listrik setrum di mana coba ayo setrum anu aya listrik teh mah deuk sabaraha watt coba timiti 5 watt 10 watt 15 watt 25 watt ayo terus kan itu ayo terus sabaraha watt 100 watt 500 watt dan lain sebagainya eta mah listrik ayo setrumna mana deuleu ku sia setrum eta cenah jero aya tangga gempeng kawat ayo itu cenah nu gede bok tuh mah hari itu nu gede teh mah hauna duh cenah kieu emang aya hawan atuh aya moal panas mun teu aya hawan ya songsorongna ge aya ditiup puh bae hayu sia eta mah hauna itu mah songsorongna ieu mah kawatna itu mah listrikna aya setrumna mana teu kadeuleu jadi aya hiji perkara aya tapi teu kadeuleu setrum modelna di diri urang aya hiji perkara aya tapi teu kadeuleu otak pikiran urang akal eta teu kadeuleu moal karagap jeung moal kadeuleu terus adu kekuatan panjang caritana aya 12 pertanyaan Syekh Marupil Qurhi jeung pendeta akhirnya pendeta eleh sanggeus eleh asup Islam dadak sa gereja asup Islam kabeh lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz kamari awal ka dieu teh lain lalagaan nyana berjuangna sampikeun ka pamajikan nyana dicerai lantaran pemikiran Amerika. Saya kan sudah berpikiran Tuhan sementara istri saya berpikiran Amerika. Daripada saya nanti di akhirat celaka lebih baik saya ceraikan anak saya istri saya anak tanggung jawab saya nyana boga anak opat pikiran saya dengan Allah sementara istri saya pikirannya Amerika saya ceraikan anak biar tidak terbengkalai saya yang yang ngurus sabaraha ribu nuku nyana melalui nyana asup Islam sabaraha gereja nyana geus ngabangun jadi masjid nyana mah imahna ge ditungtung gereja di jero gereja tadina nyana tah ieu dakwah lamun lain para wali Allah anu dakwah model kos kitu atuh hese urang mah bisa dakwah jeung Kristen antara kapanggihna ge embung urang mambung dakwah teh jeung Yahudi sebab kapanggihna ge embung urang mambung dakwah jeung Konghucu jak kapanggihna ge embung salah henteu berarti nyana leuwih mawas diri tetapi lamun boga kemampuan dakwah ka ditu dakwah jeung si engko para engko ya saudara-saudara engko
yang bertuhan macam-macam Tuhannya, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, bahkan sewaktu aku dari roti. Nih Tuhan yang ngasih, sampaikan ke orang lamun boga encan boga hikmah moal kuat di urang hanya Gus Dur anu kuat diserikan sabodo, tapi buktina ndek ngaku hati kecil mah ngaku datang ka kuari Gus Dur bacan ditanya ku malaikat munkar nakir. Jadi tanya emang kunaon? Sebab kan ditanya setelah mun ditinggalkan kuburanana, sedangkan Gus Dur teh pernah ditinggalkan datang ka kuari ramai bae. Mata datang ka kuari nggak namanya ditanya. Jadi tanya jadwal. Ente mah tuh, aduh, kakak kayak 1 menit 2 menit aja datang bae. Wow, ini Haji June dia. Oh, yang korupsi kan? Tuh kakak 1 menit aja tinggalkan dari masyarakat. Itu langsung ditanya, Gus Dur mah datang ke kuari itu pernah sepi kuburan anak. Malaikat gak sal dekadinya aya di jelema, sal dekadinya aya di kadinya. Kagot, nyana ge ngobrol. Nakir, di mana ini kita? Iya, nggak pernah sepi ya. Iya, udah tinggal aja lah udah. Bagaimana Allah aja dah. Tapi lu teropong, nah kapan sepinya dah? Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kanjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring. Terus ku Kanjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna, tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung, endahan ngomong ka Kanjeng Nabi Musa, Musa coba atuh kami bere pangeran, cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa teh beres pikir. Kanjeng Nabi Musa diiring-iring, dituntun-tuntun di dakwahan terus bae. Ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanyana pangeran kos kitu. Cak Kanjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah, sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus megar kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna, maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah. Beuh pohara jasa ye make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaona. Mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran, belah ditu deui gitu nu mangeranan ka si buta, mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget. Iya Kanjeng Nabi Musa mah Kanjeng Nabi ya nama Nabi. Kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi. Beuh di hareupeun Kanjeng Nabi Musa mohon. Berangkat nyebrang jeung Kanjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kanjeng Nabi Musa. Make tongkat kadeuleu eta mujizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun aju bunganya na bisa nyebrang. Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna. Iya kan
kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir. Sebagian geus aya di Mesir, sebagian deui masih di jalan keneh. Ieu nu di jalan anu deuleu ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung. Endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, coba panggieunkeun patung kami cara itu. Teu beres mikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Dah numantak dilanjutkan pan Gusti Allah ta'ala wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh. Kaum eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk tutup boga. Boro-boro jang urusan urang bugunyana ge disungsepkeun ku urang nyungsep. Kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedeng aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jak kadeuleu. Bisi hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang. Aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kapalinger kieu. Ya. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Ya Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deuleu dengekeun ye. Hiji iz anjainakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali Fir'aun ti Fir'aun beserta kaum dan sangat biadab. Kabiadabanana yasumunakum su'al azab. Nyiksa ka ranjeun. Nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan raja asyadda. Teinget maneh kana kasalametan eta. Teh baheula teh dicaci, dimaki, dianiaya, disiksa ku Firaun teh teu karasa. Penyiksaan teh kaban masih kena terasa, di mata masih kena kateuleu. Yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun. Namun lahir lalaki kapan diharapkan maneh dibunuh harita kena dicacan. Teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah. Wa yastahyuna nisaakum, lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe. Lahir lalaki buluh cacan, lahir lalaki, lahir awewe antep. Berikut yang pamajikan maneh kapan diantep. Ia penganiayaan Fir'aun terhadap anjeun teh cikene kadeuleu kene kumata kararasakeun kene yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah. Nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah min rabbikum adzim. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izo, sebagai mauizah, sebagai piwuru. Lamun eta dijadikan sebagai piwuru inget maneh atuh patantahuna amma qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngaroromong meta pangeran tina batu buang ka waraha. Kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nya nama teu hayang amplop dakwahna, teu hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imana ge ngazam hayang etu atuh beujeuhna bae lamun kaumna tetep judi bae, beujeuhna bae lamun kaumna tetep bae maling, beujeuhna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi. Dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayang anu kesempatan doang. Mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae. Ngaruh kesempatan bae. Nya buktina aya kesempatan madut sholawat ku jana tetep ditikal bae. Tetep ditilep bae. Kuari aya kiaina.
ngamal didelekeun ku aing bukan aya bae lah. Tuh sia mah delekeun dinya kabeh buku sia. Tuh kan. Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan. Gagah jasa. Tangan besi siap nya nama. Dek kadu jajaten siap. Caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah. Tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaom. Masyaallah. Mata kula kaget. Urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate. Nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri. Ketika urang ngaji ilmu tasawuf, Tenang. wayah dakwah bae. Adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik. Ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Wayah dakwah bae. Aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika orang dakwah aju teu nurut. Hai, Sia ku goblok-goblok deui, aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia, aing kurang kumaha. Wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang. Nyeri hate, ieu cilaka. urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun, "Hai dulur, ieu lebaran, urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah." Ya urang mah atulah sakiayana. Urang narurut bae mata kunaon? Ya ieu ditijan menang ru'yat pemerintah, NU ru'yat. Nya wayahna nya. Ai masyarakat teh nurut bendu, dikunci sia ku aing masjid. Eta teh kos kitu teh nyeri hate. Atawa anu nyekel ru'yat, sarua bae anu nyekel hisab, dulur. Urang kumaha deui Ahli hisab, ya ieu mah hisab ge hitungan doang, ja buktina mah ru'yat. sia kudu nurut atuh ka aing. Ya sia ngaji-ngaji di aing, ku aing atuh di papatahan ku aing, wayahna kudu nurut aja teu nurut, nyeri hate, capek tak kos kitu. Aju sasalaman ge, dijauh bae lah teu kudu jasa teu nurut ka aing. Aju sakumaha we, beres. Malah mangeusi mah teu kudu datang ka aing. Sia mah ngan hareup doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah hareup heueuh. Itu kan ngajebian ka aing geus itu. Lain kitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan tempat jero hatena, loba kalajengkingan berarti tamat, loba bilatungan lain kitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya, na ieu aya tim ru'yat ti pemerintah, geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah, di pemerintah aya kiai, di ditu aya NU kurang kumaha. Dulur kabehan nya. Ai brak teu nurut atuh geus. Ai ilas bae teu narurut atuh geus satu sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae. Saya lebaran kawan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya. Geus beres lu. Ngomong mah ngeunaheun. Coba dibuktikan lah. Tetangga keluarga itu nyapa-nyapa aja. Mung beda lebaran cepet. Nanaonan eta kos kitu nanaonan. Dia tuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinanana. Sakumaha hese nanya anak yakin supaya kahisab atuh hese. Ya urang hisab ge deuk ka ruyat atuh hese. Ya urusanana ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho. Ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ruyat pamarentah. Aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama. Atuh mah hese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah. Kakarakos kitu beleutik batur nyembah ka batu pikerkeun Gusti hese. Di surang mah dakwah bae. Dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ruyat mah kieu. Namun bisa mah tah miluna ka ruyat bae ulah ka hisab ya hisab tah mah kaulna ge dhaif. Ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ruyat di jero kamar. Nu mentak aya ruyat langsung aya ruyat di jero kolambu. Mana bisa ruyat di jero kolambu? Ya teh mah ngaranna pan hisab mah ruyat di jero kolambu. Dulur nya geus maningan ka ruyat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab. Di kitu-kitu ge tetep kudu mah deuk milu bae cenah ka kiai. Ulah teu deuk milu bae. Kumaha mun aing ka neraka? Atuh bareng jeung kiai ka neraka mah tak naon. Pan atuh kitu amat hese keyakinan. Tah, urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek. Tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu. Moal aing moal sasalaman.
sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang ieu mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang aku ari moal nyaba aing mah bisa anu rugi atuh sabodoh. ya Allah ya Rabbi aju nu hisab teu hayang sebabnya nama ruyat teu hayang aing mah Kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah taba urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon aju digede-gede atuh di sisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae di sisieun nyana di sisieun teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan untuk puasa cenah daripada jeung kieu nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong awan nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh sia mah kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusan anak geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula kita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu urang disalametkeun ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun engke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa eta kan pibakalin pohar aja masyaallah kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda
anu napa karena bebatuan teh begitu diangkat ku Jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda. Ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Tapak suku malaikat Jibril teh Jaradi jukut, berarti didinya aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak. Unggal tapak sukuna Jaradi jukut. Ya Allah. Musa Samiri memperhatikan, berarti di dia aya maul hayat cakna. Cerita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman. Nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog, sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi. Atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna, dibawakeun. Cek pikiran Musa Samiri, lamun tapak kuda Jaradi jukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda. Diasupkeun ka sungutna, tak hirup. Kuda menangieun tina emas. Lain kuda, naon kata ditu anak sapi. Dibentukeun anak sapi pedet ngaranna, diasupan ku eta jadi bayangkeun coba bisa lempang, mangkaning tina emas. Lain Mas Tono ya mah asli. Kapan kaget kabeh hade indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukkeun anak sapi. Ya Allah, pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh pararae di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah urang makan teu nyaho. Nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kahebatanana? Ye anak sapi. Menangieun kaula titah ku Gusti Allah. Ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak. Deuleu mengkilapna ge luar biasa. Nah, kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan. Bener dikaluarkeun. Jereba sarujud kabeh ka anak sapi. Brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh. Menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh. Bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud teh brak teh sujud. Ya Allah ya Rabbi. Kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadabna. Kuari Musa Samiri nyieun anak sapi tina emas. Haju lamun digerokeun ku nyana, "Hai pedet, sini." Cak Musa Samiri, "Eta." Coba tangga, coba tungkul. Coba nyilek, cilak. Coba depak. Nurut nyana kapan anu nyieun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi, atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi. Mantak ulah kaget lamun di India kuari sujud ke anak sapi. Sararujud aya ti ditu teh anak sapi teh horegan. Masyaallah karim. Da tinggal kuari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar. Aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema kuari mah kadarinya kabeh ibadahna.
pohara cek Kanjeng Nabi Musa juga teh hajur dek narurut janten teu biasa we pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh lain wali-wali acan boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain boro-boro wali solihin ge lain komo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur menya atuh nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali haju nyana beringkak bulu di wali-wali heueuh bula ieu teu bisa kitu ieu kan cek Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kanjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae nah ku ari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih mukalamah jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulan sian deuk mukalamah jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beteng teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting Masya Allah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang nu tatadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 hari mantep nu tatadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapeutingkeun anu tatadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tatadina keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop pujana dia keur teu puasa mah teu Masya Allah barang puasa pohara jasa datang ka beak stok kopi susu beak datang ka susu pamajikan dipencetan punyana beak pabrik susu di drop punyana Masya Allah eta kan pindah urang mana deuk kumaha mukalamahna jeung Allah dia lain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kanjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba ge sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tatadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegula kan tuh ieu mah Masya Allah parahnya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos kitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kanjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peuting seripit buka seripit peuting teu sare beurang teu puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kanjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kanjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararaud
Kangjeng Nabi Musa nyiwak maksudnya supaya ulah bau kapanggihnya Allah beres nyiwak ditegor ku Gusti Allah, Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean nu tadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui. Aduh cek Kanjeng Nabi Musa jadi kos kieu gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit. Jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit geus sagala rupana seungit atuh malaikat teh juga pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa. Kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di dari ieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa. Oh cek Kangjeng Nabi Musa pohara orangan puasa barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamar anak comeback barat orang luar negeri berarti comebacknya net. Ya Allah cek Kanjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka nagara kami deui emang kunaon bau maneh gara-gara nyiwak bau. Ya Allah lu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 pakai deui. Kanjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kanjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kanjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik. Masya Allah coba ge lamun dulur urang babaturan orang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba haji pada nurut dan hah oh bisa utak dirinya orang pan teu akur sih cak Kanjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amreh ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik kaambe lah ku malaikat-malaikat. Nanti lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nginggung aing sia senang nu dayut goblok teh kiuci san pogo aing mah dayut ge jalan lain kurang dahar sebeudaan nyaeta pogo maksudna kayak gitu. Aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kanjeng Nabi Musa 40 penting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang
ieu mah keur ngaji ge teu bisa apa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa mah di imahna mah geus pokona bakso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung orek koros eta mah lamun orek koros liwat nya ge ngadadah sama nih sarua jeung orek koros eri orek koros ge Masya Allah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gergetan jasa meng nyala nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang bener dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok jang aing acan entah kuayana dahar sasakeun jak meng atuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeng Masya Allah lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka babah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseuseupkeun ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ja kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge kene ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan meng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmat lagi bae ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu enggak apa sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mah mana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh ge meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan 5 anyar deui datang deui sia meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipeha bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lekis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusaknya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit kene beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya guys, Syekh Nawawi teman. Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram. Di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram.
Mesir dina manakibna di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang, ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir, maksudna nak naon endek itu naon gara-garana endek nyita kitab, sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir. Sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara. Aya Bahsul Masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai ti Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh ya. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan. Ngan ti jauh kene. Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian kuku mage ieu dek aya permasalahan Bahsul Masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka, dibikin tah ka adamna. Ya pakai jubah aing. Ya pakai ini ngomong. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang we. Tinggal hadamna bepen deui terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtung nama hadamna nu jadi kiai. Oh, tentu diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi menyempot kiai di tukang nana. Seri Syekh Nawawi itu. Dihormat segala nanaon. Jangan lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi. Ya ini di kos dia tuh cek nanti. Saya bayar lanan. Embung kanyahoan. Urang mapan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Wow. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai beulana. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae Bahsul Masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nyana terus. Cak hadapna aing bisa naon atuh ieu. Tapi nya ka Syekh Nawawi terus. Terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi. Dijampean. Masya Allah, eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh. Waktu kabeh gideg bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Oh pohara. Syekh Nawawi hebatnya padahal hadamna. Hadamna eta lain lalagaan. Heuh pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watuh kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kajahoan biasa dieu kieu. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Eta teh kan di masjid contoh. Kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngen contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek. Nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijil rambut. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting bos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set ieu kapiting.
ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar ke Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong di Holil pun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu di sokot dieu salak Bogor cabut dikale kabeh ge malolotot we kabeh kiai lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahan naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu ieu ti Rumingkang cekeun deui kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa Pak Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwa malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan dia dibere kitab Taurat tu Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mamual nanaon dele engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun engke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 peting teh maksudna nu kallimuhu indan tiaya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa hiya Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamih lain deui rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat deuk bicara jeung Gusti Allah sungut tani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa Masya Allah
matak ti tadi tambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr. Kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patam miqatu rabbi 40 lailah. Sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 peting ku ari magis 40 poe 40 peting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran buka na korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakal dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh ieu orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman Gusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulama bok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlik karunggoni ya kerjasian datang kata tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta moal menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peuting nya bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat na tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je bakumaha kitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi hal pancada bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mah ngaloskeun kulu wasrobu wala tusrifu ketika deuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu
mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan siapa roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan lagi leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dak ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang dek ka Allah apa lain dek ka Allah make aturan tet masyaallah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah tarekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabak beda jalurna itu masyaallah nah ieu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwa tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tamal deui siap fa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kangjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu henteu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten kowo di Banten mah ya tukang sao malulu mal bisa yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebagna nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa bogola ditanya sia bunga naon tes kapanggih jeung Lailatul Qadar jasekana di mana di Puri sangai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boblon nama budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jara geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sia eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal malah bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa bek mukalama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beuteung bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah janabi
berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu lah ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal nate kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wala tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan anaknya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bi muafaqatihim alal ma'asik ku muafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah baik korupsi berarti kan mufsidinnya neta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran banyak ku ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah henteu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu dijeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di MUI henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing teh maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadikeun anu bodoh ngaji mah tuh maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi bae ayo sia emangnya kitu bae ka aing mah ya itu tenang baik sabaraha tahun sia hirup di alam dunia iya tulisanna ieu Pak
malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa nenggelis ganti ku atau aktor bupati sia Zaki camat sia malah bejakeun bae ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakeun waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu asia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk kabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngaberantas eta pamarentah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho jatuh dibere bere geus saeutik aju sia pernah negor pernah ira negor melalui pengajian pokoknya ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD nah yang ke CD di itu ye bang CD enggak di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantap biasa geus mantap biasa geus geus tah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallahi alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nyan jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten ada satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan dikritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas pas gitulah Al-Qur'an jadi mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana weh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kada itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulama ngan sakadar caritakeun doa buat ting di dieu lamun nasi neng mah gua lagi milih teh iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan we hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu-katu cakateun naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah takarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawabna lah batur di kaluar-kaluarkeun sorangan tek ngaji nyaritakan urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan nah wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salah ukhluk nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wasli amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti
ai adirek berangkat ma iraharek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat na ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab.